Duh, bari nu kieu. Duit peak, kudu teu boga. Tapi imah siga kosong kitu euy. Aman. Saja makasih. Aman. Usah euy, aman. Assalamualaikum. Poek mah bangsat aing teh. Aman. Coba ya. Lumayan tersakat. Lagi Bubui bulan sangrai bentang. Naon eta? Saha? kucing. Bangsa! Kok tadi jalan gitu? Sehari lagi tengah-tengah begini. Bangsat! Mana itu mak? Ke mana? Bangsat! Bangsat naon? Itu gerak. Ke mana jalanna? Coba pariksa mana nu leungit, naon wae nu leungit. Coba dipariksa. Dari mau ada katot atuh. Cik itu mendong aya seberiji, ieu aya nu leungit kitu henteu. Habis siapa katot Moal anduk moal bangsatna. Kamu udah kitu nya nyokap katot. Apa cenah katot teh jam bubar jerawat. Ih, aing sieun. Ka mana lupana? Sebentar. Tadi eta Mana jalan? Aing kira riba di segala. Naon deui rame tuh ditongoh. Run. Ieu tah, puncak ka ditu tetap akeun kieu tah, adieu tah di mana harus kieu tah. Ya naon enggak ribu nih kadenya ka ditu kalana. Aya bangsat apa? Kalau lompatna. Bukan itu tuh. Gawat, si menang eta tah bangsa tah beduh. Run. Cai abah paling deui ya. Ya minta cai abah. Capek cai heula. Abah kabalik deui kumaha ieu teh nya? Ari abah tadi ka mana mudagna atuh? Ya nginum heula abah mah. Kumaha atuh ieu aduh. Dipariksa sama encan teh naon nu leungit kan sun teh. Itu da ngobrang balik. Wadah katok di ditu geura aing. Katok. Atuh da tadi nunjukeun nu ka ditu ya abah teh puyeng. Bak atuh panik ieu. Ya abah teh demi nyai udah grela ka ditu kumaha abah bagang. Itu beunang geuning kumaha? Nya nunjukeun ka ditu nu ka dieu kan puyeng abah teh. Dai kuring mah teu ningali atuh. Panik kumaha atuh? Cing. Kumaha? Can Uang dipariksa. siar deh kalebak atuh ka ditu. Ayeuna teh keur usum maling katok abah. Ayeuna teh. Heeh cenah. Aing. Itu cenah obat jerawat. jerawat cenah abah eta teh. Tapi tadi nu di palina katokna geus diseuseul aja. Urus kamari. Aing karoneng meureunana nyai Apa eta nu koneng jeung obat jerawatna? Ih, gila meureunana. Eta obatna bang. Amat diberi dengan cai. Yuyu. Geus abah mah aek mudag deh ka ditu. Nya, Eta senatuna. koneng bangsat. Dua tuh kade labu bang, kade labu. Ayo teh. Kemudian peningeucan Mun labu kumaha? Saru tanggung jawab. bener ieu dunia.
bangsa teh bebenangan urang kasiksa we teh. Kita sakan ulah Gusti teh. Kunaon aya akan? Kunaon ieu? Di Soledad. Kunaon? Oh iya jadi canggih ya. Nah siga diberi kitu kunaon? Tuh anjing ayu lupa. Oh, akang ada nyeleding gitu, Kang. Aduh, ya bujur. Ayo. Ayo kuat. Oke saat ngerem nih dia. Mana naon jam? Ora teu kunaon. Ka dia tulunan. Tungguan. Tungguan, celat. Kuat, tanya, kuat. Asa kena Apa orang ieu? Beungeut kieu mah. Kita udin lain. Enggak. Aceng lain teh. Ya. Wah, kontes. Ya cok. Cinta kaleng manuk tinggal cinta. Ya men. Patna euy. Ben bukan aja. Gelas aya itu Pak. Kita lupa kadus. Pada KM tuh. Kamu pisan tuh lah aya nama dia. Hari ngumpul mun dari tabahlah kamu pisan urang euy anjing. Geus 15 tahun aja 10 tahun aja. Aya. Dulu na ceng. Heeh, iya. Wangi semua tuh bau. Nah, aya Takut. sempurna. Majeuna kayak teh kieu. Untung itu basuh bieu bubuhan. Goblok mana mandi Mane gawe ngajleng ti Itu ditu. apa? Sugan teh saha? Bubur korekna. Kurang malamun apa mana madin? Modern mah eta hajakeun mah atrasi siga baheula teutik gini. Bau. Kela. Sebat. Ini boga. Wah, itu sepatu pokoknya ya. Di mana kan? Ayo aneh di kota ieu. Dahareun ieu. Moal aya di kamu. Kela. Buat atuh. Anjing. Ya, itu sih kan. Apa? Terang. Sugan aing hamburger kawa naon di kota. Cedok blekok ieu mah bos. Geus lepet kitu ga aleuh. Sanajan kabasiran apa nganjol beuteung ti isut di candahar sumpah ieu. Mana mah jang sahabat euing. Ieu sang hewang. Yalah. Halal ieu mah. Ada tadi si kata-kata. Iya bangsa kata. Ya kena itu komrok. Sa oncom. Ini oncom. Komrok oncom di jero. Oh, lamun cilok. Cilok. Aci dicolok. Lamun comring. Comring. Cak apalah. Nah pisan euy comrona. Ada sitit pamer si teteh. Ayeuna atuh. Ring saha ditonggo pokona mah. Puguh si teteh gelis mah. Pasti we. Dahareun lagi ngeunah. Ngobrol-ngobrol kieu ngomong-ngomong. Udin teh iraha mulang teh? Mulang teh tadi subuh. Mulang teh diusir ku kolot teh. Astagfirullah. Teu karunyaan kolotnya ka budak.